Coba abah eta hari ieu kopi pahit. Teh pahit, teh manis ya. Teh manis bah teh. Manis. Oh. Teh manis. Seger bah. Aduh, kurang kabungetan euy. Tambahan deh bah. Mehong. Ieu teh teu amis jambu-jambu acan kumaha ieu ngagulaan teh. Kurang loba mah gulana bah. Sama. Banget maneh meureun kurang nyari. Sok itu abah mah. Candi kucek. Tadi pucek mana bah? Coba eta sendok. Sendok di mana bah? Ah, nyelap dinu pager. Ya orang nyokot heula. Ada mantap. Ger. Ah. Ngomong-ngomong ari si John di teang tuh. Kemana mehong? Tadi dia teang, saya perlu. Ah, si eta beungeut eta mah kitu wae. Kemana ya perlu ya nah. Pan geus nyaho tuh ayeuna teh jadwal ronda. Oh, bagian maneh nah bah? Ya, abah. Jeung manehanana. Ayeuna teh. Uyuhan maneh mehong datang ka dieu. Aya maturan abah ti dieu. Ah, Benernya. eta mah itu teh tah sok loba. Alasan. Jadi disulusupan itu jelas gitu alasanna teh. Kebalik atuh. Nya Nas. boga anak buah teh alubaraneun abah mah. Anak buah teh obah. Aduh. Aya kitu loba ubareun bah. Ubaraneun. Aduh. Lainna naon mehong ya dengekeun. Ayeuna teh pan malam Jumaah. Ayeuna teh. Ya, mangka ngaronda teh tugas teh belah ditu teh aya wae anu kapalingan. Belah ditu teh. Kan nuju lembur eta tah. Palingan naon wae bah. Tempona mah kutang. Utang. Wah, cangcut ge. Aduh, bah. Sangat tuh. Cangcut pamajikan aing eueuh. Mantap ge. Aduh, bahaya berarti padog teh. Aing kalah curigana teh ka anak buah aing sorangan. Ka anak buah abah eta si Joni. Waduh, bahaya tuh Joni eta. Da omongna teh, sama. "Bah ti heula, cenah bah. Saya mau di belakang aja," cen. Ngomongna teh kitu. Ninggang dilihat udah enggak ada. Waduh, si Joni teh. Salah Itu bahaya berarti si Joni eta. Tah, kamari nu kalengitan kutang teh tah. Toh. Belah di tuh lembur itu tuh. Tuh RT sabaraha 000 tuh RT 00 belah ditu. Dari itu teh. Bahaya. Pamajikan kuring buat cangcut 16. Oh, terus Kan aya 3, Bah. geuning Teu nyaho dipalin ku si Joni si gana teh. ulah sudon. Abad jadi arate, pamajikan bujurna. Kumaha geuning eta deui Heeh, si gana teh. Palingna teh eta. Keamanan lingkungan teh kudu di gerakeun mana Gerakeun ku Abah, maharet di dieu. Abah teh kan sesepuh ti dieu teh. Ya heuh. Malu dikemanain nanti wajah Abah. Ya iya tah. Biasana pamajikan uing, Bah. Oh. Ganti cangcut we sakali, Bah. Ayeuna mah Heeh. beureum wae cangcut teh. Beureum Beureum deui. Oh. Mantap kurang hayang kadi tah hayang nyaho padogna saha. Oh, kita Itu asugan teh geus bosen nempo cangcut beureum. Hayu ka dieu pundung maneh teh. ieu teh keur nalung ti paling Oh, ayo urang babarengan. Aing, Bah. Heeh. Yo, Abah teh pan lamun ngaronda sorangan atuh lain Abah teu ludeung, Abah mah ludeungan. Bisi ka juru makam itu oge. Ludeung Abah mah. Ludeung Abah? Nya ludeung bisi teu percaya sok tuturkeun ku maneh. Lu bener ieu, Bah. Heeh. Bener ya. Bener, asal daekeun nuturkeun heuh. Abah Bisi teu percaya. Bisi teu percaya we ka Abah. Aduh. Gitu. Betul, Bah. Heeh. Aya Abah tara kalengitan. Yo, mahong. Sabenerna mah Abah teh ieu teh hoream terbuka teh ya ka maneh teh. Kudu terbuka, Bah. Ya. Nu sabenerna mah Abah oge. Cangcut si Ambu teh leungit kabeh. Kudu Samalah mah maneh masih mending.
pamajikan mana 2 poe sakali atau 3 poe sakali masih bisa aku cangcut eta ganti dibungkuskeun eta meureunnan sayang manukna. Pamajikan abah mah itu si Ambu, si Ambu. Geus teu dicangcut-cangcut acan. Alah, Ngaraku bener, Bang. mah. Tanyakeun tuh ka si Ambuna oge. Tapi ulah ayeuna bisa dibalebe. Si Ambuna gitu. Tuh, abah mah ye asa diingetan ku maneh teh. Kitu han abah Korea mah ngarah kudu terbuka mah han ayeuna mah da abah geus saling terbuka urang. Nah kitu pamajikan abah teh unggal poe ge geus tara dicangcut. Aduh, Sayang manukna teh geus dulu badgela beda gitu. tadi kerok atuh, Bah. Atuh dikerok kok meureunnan. Mungkin bisa ketinggalin kalau keur usum gersang. Esa si Ambu. Ieu, Bah. Mehong. Ieu, silet keur si Ambu dikerok. Hah? Gila. Dikerok katana, beh. Alus katingali. Mana sok ngoconan ka tolot teh. Aduh, halus dikerok. Sugan teh aing mah rek mere duit, mana teh mehong. Silet bae mah dikerok, Bah. Beh halus. Sok bejak si Ambu. Jadi ya teh ceker ngerok jeroan cangcut si Ambu gitu. Nya, tadi pasti kerok itu. Ceker sayang manukna. Sayang manukna. Gitu. Nya engke atuh ieu mah nuhun atuh dirawat teh mehong ka abah. Saurkeun ka Ambu gitu. Engke lamun balik ngaronda teh isuk-isuk teh ku abah mal bebeja abah mah rek asup ka kamar langsung apaan saretna teh sok kerek si Ambu teh kieu bade nyeger kitu tah rek disingkapkeun sayang manuk rek dikerok ku abah bener rek gitu, Bah. dikerok kitu tapi kita gundil mah kitu beres aya ide abah. Tah, jaga Ambu. Di jam sabaraha teh urang malwa kemangkat ngaronda. Ayo, Bah. Apa nungguan si itu heula? Si Joni mah aya perlu cenah apaan. Deh. Bisi datang iya babinsa kantin maske. Kosok ka dieu, babinsa. Cek sok kontrol. Geuning labat ieu babinsa teh. Manan urang penting ieu mah kudu bener-bener siaga. Kudu, Bah. Kudu siaga. Terus siaga. Pepentung selapkeun. Center. Dah, center kan perlu. Mah. Bisa aya nu bokai, kitu tah. Bisa nu guplak-guplak. Itu. Abah normal keneh teu. Ya normal atuh mehong. Normal, Abah. Nu bener, Bah. Abah ngalabatan pasar atuh lansitna ge. Gitu-gitu hibur ya, Bah. Ieu mah ronda teh cubane aya nu ieu teh eta, Bah. Apaan aya di ditu? Di pengkolan legok hangster kan aya Neng Juli 6 teh. Aya. Anu kieu teh aing bener. Di demplon. Ini anu kikian teh ieu. Bah. Abah oge tah. Anu ti lembur legok hangster teh. Nyeranda teh. Nya Juli 6 teh. Juli 6 teh. Bohai. Abah teh nunda hate kadinya teh. Abah? Normal teh Abah. Normal deui wae. Nyari abah mah atuh tadi teh kaos pasar abah mah ku seukeut-seukeutna. Waduh. Eta teh barang teh. Abah mah manan sakapeung masuk ngadagoan si Ambu ka ditu teh tuh ulin. Ka mana pelesiran atawa nyaba ka dulu. Nah, abah mah sok hayang ngajaran ka Neng Juli 6 kadinya nganjang ulin. Hayu teh bawa nganjangan we. Penting ieu. Ronda-ronda, randa-randa. Itu, Bang. Hayu, ayo wae ieu mah. Hayu abah mah hayu. Bener. Panen dah kadinya Abah. Abah mah atuh. Geus kaasupna teh naon teh? Laki-laki nu gentleman teh keur di nu masa mudana oge. Abah mah playboy. Playboy abah mah. Disirupa kawas kieu ge, da abah mah nyari atuh. Budakna oge, abah mah nyari loba nu harayangeun. Aduh, kitu. Eta teh baheula pernah ditawar teh bujurna Neng Juli 6. Eta nyadaekeun nyarengeh ka abah teh. Bangewa we teh, Bah. Henteu. Maledong teu. Henteu, mere senyum. Di
melempar dengan senyuman teh gitu. Senyum naon eta bah senyum mana? Ya senyum tergiur gitu. Juga ada senyum Abah membawa teh. luka bah. Atuh abah atuh katingali atuh senyum membawa luka mah. Atuh apa artinya abah? Oh, Abah mah bener gitu nama. batu ali asihan ke abah mah. Oh, Ieu teh beres. ajajar gitu. Ngajejer ti dieu teh. Oh. Mustika asem. Iya mustika jengkol, mustika puteuy. Pokona mah komplit abah mah. Komplit Oh. Ini Abah mah ieu bisa rembel kieu ge cangcaya dibandingkeun jeung batu nu abah mah. Iya manuat alus bah. Ieu teh. Oh, Oh, ya bah. ieu batu naon ngaranna? Nah, iya obar kabeuheulan. Oh, Gitu. Iya perantika awewe. Tak ieu mah abah apal Iya ieu. naon coba? Badarlana. Hihi badelana. Oh. Abah mah nyawan wae. Ya, tapi ka modar mal kabeli calana. Oh, bagus abah baik. Aduh, aing mah. Lah abah ya. Hayang ki heula ya abah. Aduh. Adah. Bade rek ngahokan si Ambu. Arek digeuing-geuing gitu. Oh, Mbak bener sok oh. Lamun teu ieu si Ambu tah, teu ngulisik. Naon bah, teu kitu tah. Abah rek katanya pan urang ka. Karena teh. Ayo coba. Yo. Ku abah teh dibuyak-buyak. Si Ambu teh. Heeh. Kibra. Bagus, Pak. Beneran pisan. Pokona penting ieu mah. Ulah henteu lah mending keneh nganter abah wae lah. Ai siap, Bah. Tapi ngomong-ngomong mah boga cem-ceman teu. Boga, Bah. Boganya. Heeh, di kami mawar. Nah, nasi genoy. Anu buduna kita. Keplak, keplok. Oh, tah teh. Bibirna teh kuat lampu merah. Ulah gaduh. Bibirna. Bibirna, wih. Gabah pokoknya. Lempangna kieu. Plok. Bah. Aduh, pokoknya mata mah Kabayang. mantap. Mantap. Mantap dah mah. Heeh. Si epok cendol. Oh. Si gemoy teh ya. Oh, tak kudu nu kitu neangan. Heeh. Eta aku emang. Bener. Abah mah ngadukung. Heeh. Aku udah gitu teh. Kan batu alit teh ya. Heeh. Iya. Si madu. Heeh. Eta teh abah mah bisa nunda rahasia, ada sama-sama lelaki atuh. Abangnya gitu kau tadi. Sip. Heeh. Sip, pokoknya mah ku abah didukung maneh mah mehong. Oh. Kan kade kasih Joni mau ulah rea omong Nyamu lah bahaya. Mungkin kita. osok ieu, isi dibejakeun Sok ke. kita. Si Ambu, Tunggu tarada. No, kaceplosan sok pohoan eta mah. Bener. Awas Nah. ada beja. Kamu bisa kasih Joni. Bener. Tah ayeuna mah kieu urang tuh. Oh. Da geus teres jam 10:30 Oh, bah. Tah. Nah aja ieu teh siasat abah. Pan itu teu karet ge ngampi. Abah teh nguriling atuh kangen imahna. Oh. Tok. Pan ke teh saha eta? Gelis. Neng. Iya. Teh anu masa dahulu waktu muda masa lupa. Pan ke teh kitu. Oh, bener. Pasti ngulutrak mukakeun panto eta. Eta teh. Da naon sababna? Mun amprok ke abah sok kucap kicep bae eta. Wah, kapureunan bah. Henteu main mata jadi ke si matana teh dikicep-kicep ke abah teh kitu. Oh. Lirikan mata teh ya. Itu. Aya kitu. Kata abah. Abah teh da sok gigireun si Ambu ari indit ka kebon sok api-api teh nyeuleuh we kitu. Eta teh. Cuek padahal mah abah oge si Ambu keur balaga teh abah ge ngicep pake make lirikan mata sapi deui. Abah tadi kicep-kicep. Dibalas deui teh bah, kicep dah. Nah, dibales deui. Beres atuh tah. Dikicep-kicep. Si kicep keling teh. Aing aya kitu na eta randanya bah. Aduh, aing mah. Asa kumenah ieu teh. Pokona mah pena teh malam Jumat. Heeh. Geus barokah bah. Heeh, Barokah ieu mah Jumat mah. Heeh. Paling oge bakal beunang. Heeh. Ayeuna pan urang mah nguruskeun maling kan bae heula Eh, ho. lah. Anu maling mah Tanda bae lah. urang tanda Oh, heula. bener, hayu. Ieu mah urang formalitas ulah dicarekan teh ku hansip. Bener bah. Ieu teh ngeunah-ngeunah teuing ieu teh teh naon ieu teh. Teh poci bah. Ieu Oh, mau aya duana rasana ge. ieu meser di mana bawa mana? Genah.
Oh. Cuman mina bah teh poci teh. Moal aya duana nomor hiji ieu teh poci bah. Ieu teh. Oh teh poci. Baheula teh abah keur budak ieu teh nu kieu wae. Abah teh. Teh Nomor hiji na bah ieu teh. teh tubruk teh nu kieu teh. Mohon teh tubruk teh ieu teh. Teh poci nomor hiji. Awas kade moal aya duana. Mantap suruh tuh. Itu bah. Sedang ngeunah bener. Komo pamere. Aduh, ini seger ieu mah bah. Aduh. Geus jam sabaraha meh hong ayeuna? Jam 12 bah. Sewaktuna ya bah, buah. Sewaktuna ya. Sewaktuna ya bah. Ayo atuh siap. Ayo keren aja. Iya meh hong. Oh. Ayo geus jam setengah jam 12. Jam 12 bah. Sewaktuna. Geus waktuna meureunna. Geus siap-siap, abah mah tuh kokol geus siap tuh. Encan bah we ngabah. Bawa atuh pangebug atuh. Kalau bah, keur ngagebug anu maling Ngagebug lah, Bah. cangcut. Abah mah kacida dendamna ieu teh. Kana maling cangcut si Ambu teh, belaan sampai Siap, Bah. Ayo siap. cangcut. Siap, Bah. Poe ngarah kudu bebeja mah. Siap bah, siap. Tapi itu kudu disiapkan, kudu siaga, Ya ho, kudu siaga siaga. keamanan. Keamanan. Gitu. Singran hancip, Heeh. bahaya yang dilaporkeun. Itu. Baru mulai dia udah dah. Ngeunah-ngeunah teuing nya. Hirup di alam dunia. Lain bah. Ieu ceh pok deui ka cangcut kumaha ya bah. Eta mah kieu masalah Oh. masalah cangcut mah. Da ayeuna mah geus kanyahoan. Eta teh anu madog cangcut teh. Geus kanyahoan sabenerna mah abah teh geus apa? Terus apa? Soalna naon? Si cangcut eta teh aya nebreng tinu sasampayan si Joni. Ini Eta. Heeh. Da telek atuh abah oge. Wih, mah aya merekan bah. Merek. Cangcut pemajikan teh. Oh. Merekan. Oh. Ini teh Marcel. Oh. Gitu bah. Da rasaan mah eta oge aya bacaan Marcel. Oh. Aya anu rada ngoyondon. Oh, pret gitu teh. Nyut gitu. Eta. Abah oge kungsi nempo eta teh. Abah teh. Heeh. Bersama lama cangcut Ambo oge anu beureum kan. Anu beureum, Oh. anu bolong teh rada bolong lebah bujurna teh heuh. Oh, bolong-bolong teh gitu. Urut dijembel harita si Ambo jadi salah soek. Abah tarik teuing Oh. jembel. Aya ngajantung teu sampayan si Joni. Heeh. Bener kan budak teh. Ulah rea omong urang da kukumaha oge pren lain. Abis era. Nya ulah kitu-kitu teuing ka. Babaturan mah bah. Oh, nunggus mah Pen-pen nunggus. Nunggus kan tadi teh abis si Malik tali nyangka ulah curiga mah jamak itu. Oh, bah. Tidak cukup bukti. Kan urang mah ti ayeuna kahareup mah kudu siaga. Oh, bener. Itu kudu aya pengawasan ketat waktu malam teh. Urang teh. Kudu bah, kudu jaga ketat bah. Leuwih bahaya deui eta. Lamun anu geus maling jeroanana. Bahaya tah bah. Namun lebih bahaya pisan dah mah. Nah, eta anu kudu dijaga ku urang teh. Nya keamanan lingkungan teh. Gitu. Beurang peutingna tah. Ieu nya. Kumaha bah? Memang. Oh. Abah ngarah kudu blak-blakan ada bubuhan mana blak-blakan dia ke abah. Oh, kumaha bah? Kan si Ambu teh geus tar make cangcut lah kudu disebutkeun. Tapi kan ayeuna oge ku abah teh sok digembok ka etana. Naonna? Etana digembok, meuli ka material. Si gembokna oge. Meuli deh. Gitu kan. Ini arek urutan digembok ka pamajikan. Etana. Oh, tuh. Behulah ieu. Heeh. Urutan di bah. Heeh. Bah Arel ge da eta teh ide cerdas Bah Arel. Ya bener abah. Teh abah arek. Selangkah, dua langkah. Apa lagi ini? Abah atuh. Abah menyahoan Benar. pokoknya pang cerdasna we lah nyaho bae cara naon-naon oge abah mah Abah, arek. ayo nyaho nya Oh. kade
deui, mana ulah salah. Naon bah? Kudu nyarti, kudu paham. Eta gembok teh henteu sembarangan gembok eta teh. Geuning. Aya nomor pina, nomor pin. Aya nomor pin. Aya nomor digitna. Oh. Genep angka eta teh ulah salah. Eta teh. Heeh. Han ukur anu bogana hungkul anu bisa muka teh. Nyahot. Han ukur abah-abah anu bisa muka eta Eta pin. teh. Heeh. Eta lamun poho kumaha nomor pin apa? Maka buka beun eta. Nya paling ge nejeh si Ambuna. Ngejek. Aduh. Isi Ya, poho, pasti apa lah teh. Pasti apa? Diapalkeun geus di luar kepala. Masalah gembok cangcut eta mah. Uing kudu kitu meureun bah. Kade eta. Ulah sembarangan lain sagembok-gembokna aya nomor pin. Pina gitu. Pin kas ATM. Kas ATM. Simpat tuker bah kumaha pin eta. Ya moal. Simpat tuker kabuka ku Mana kudu hati-hati ge kitu. Jadi Eta. eta nomor rahasia, angka eta teh Oh, rahasia. rahasia. Nu mehong ibarat teh cangcut nu pamajikan Oh. digembok. Anu nyaho teh anu mehong-mehongna. Gitu. Abah oge anu nyahopin cawetna ambu Oh. teh anu genep digit teh eta teh han abah-abah. Uing mah sok kuat dicatet teh bah Oh, ditulis. dicatet di nu pak Iya. di nu panto. Ih, bisi aya anu nempok. Bener. Kayak kabuka ku batur. Bener. Catet di asup kana dompet. Oh, tama kumaha we lah. Oh. Ari abah mah geus moal ieu, geus moal poho. Dicatet lagi tinu ieu. Tinu otak. Abah. Beres eta abah. Tah, ieu. Abah mah ayeuna teh nambahan deui cerdas. Ih, Heeh. Jadi sarwana bisi poho kan, Heeh. Jadi si pin teh bisi eta poho ditunda deui aya deui. Di mana ditunda deui eta? Entong jauh tina sekitar Lokasi eta dinya. eta sayang manuk eta. Entong jauh tina tarang baga. Dinu ieu. Tinu kieu. Heeh. Ih, ditulis teh. Heuh, ditato. Tato. Heuh, pin teh ditulis. Aduh, beres gitu. Heeh, ditatokeun teh kitu. Wing mark na cili ge pamajikan na cili pina kita. Oh, teu nanaon Boleh alus. di dia, Heeh, pan katutupan kana cili. ku buku. Ya ho. Oh, oke. Kita cili wing ke pamajikan wing mah pina. Itu Heeh. tebongan abah tina perangkakan. Nah, cili we pamajikan mike. Oh, gitu. Nata ide abah jadi ketagihan ya abah. Nya teh poci nang mau wing bah nomor hiji teh ya. Seungit wangi. Mantap bah, mantap. Teh poci. Oh, bener. Karasa ku abah ge. Aduh, mantap pokok bah. Teh poci. Ngeunah pisan ieu mah seger.